Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng maya kieu, wilujeng patepang deui sareng channelna Mang Deden. Mugia dulur-dulur sebangsa dan setanah air anu sok lalajo videona Mang Deden aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tah kadulur-dulur sebangsa dan setanah air anu acan subscribe channelna Mang Deden, buruan subscribe tuluy aktifkeun notifikasina ame teu tinggalin mun aya video anyar. Mang. Geunahna hujan kieu mah nu haneut-haneut geura. Aduh, seger aing mah. Naon tuh jangan haneut-haneut? Nyapokeun mah nu haneut-haneut. Aduh, anu beureung teu matak teu. Seger. Kopi. Aing kopi. Naon atuh? Mah dahareun. Oh, dahareun. Atuh boga. Aduh, mun aya mah Mang mie rebus euy. Mun teh sik cengek. Atuh, pulang aya we. Aya bina mah teh. Nah, terus atuh Gasna beak. gas mata. gas apa atuh suluh loba tah di dia tuh banyak teu bisa nang suluh-suluh acan. Pan nyaho hujan kieu suruh baraseuh. Heueuh nya hujan atuh kumaha atuh tak. Pokona mah odek lah hujan kieu mah aduh. Atuh nya. Biasana sok aya tukang bakso ngaliwat itu ka dieu. Hah? Wah ieu mah nya. Udah paling mah atuh hujanan atuh. Aduh, rada tem jiga nama. Tah. Naon? Sada tukang Cilok mana tuh? gedengan deh. Bakso cilok pun jadi lah. Jadi atuh. lah. Ayo. Urang pegat. Gorowan atuh nah atuh kudu pegat euy. Mang. Cilok. Dieu. Adieu. Tah. Ayo. Ya. Kusina ka dieu pan urang mah nyok dina peureun kali tapi teh ngagolong ka nya. dieu. Kan sina ka dieu. Ayo, kebenaran Mang tuh kerjaan kita teh yang haneut-haneut lada. Aduh. Mang, buru Mang. Geus teu kuat tuh aing mayan cilok haneut-haneut. Nyalaneut nyalana. Atuh, duh. Ade. Kade Mang labul aleueur geus hujan deui ieu teh. Jan. Mana ada cilok? Sabaraan. Is, cilok lain Surabi. Heeh, cilok cek saha Surabi meuli jauh ti cilok ka Surabi. 2.000 sabungkus. Kira. Jika awas Mang lah. Aduh, kemana tuh itu deh? Kurang belah dia geura. Mang geser kade sakedeung geura Mang lah. Rada ieu. Tah kade sakedeung tah. Tenang. Bawa-bawa ieu mah tukang cilok teh. Rada ngagicrak saeutik. Lain seutik di loba ieu mah cilokna. Heeh, meureun jigana mah. Arek moal ieu cilok teh 2.000-an. Baiklah 5.000 tilu. Meakeun 5.000 tilu bungkus. Cik kieu teh aya nu lada teh ya cilokna. Is, tiba lagi abdi mah dagang cilok can ganti. Dan pernah dagang Surabi. Heeh, cilok apa? Itu dagang cilok tuh. Cilok nyaho cek saha Surabi. Cik cilok teh teh aya nu ladaan teh ya. Alhamdulillah Mang nyanak 100 bungkus kantun tilu deui. Masih we. Dieu aing mah habanungan ge. Dasar budak. Mang, tunggu jika sabaran abdi. Das eta. Gaya watesna. Duh, Jadi teu percanten abdi nyanak cilok sanes Surabi. nya cilok. Aduh, aing Mang ke dagoan Mang. Nu kieu mah lain ku ngomong. kumaha? Kieu ke carana ieu. Kaleresan, lada sadayana oge. Gitu Nyambung. Mang. Balik tadi. Carana kitu. Cik sekali deui. Kaleresan sadayana oge lada. Anu teu lada mah tos seep. Geus ah, Gitu lah. beli kabeh. Sok atuh lah. Mang, geus we diborong kabeh tah 3 bungkusna. Ieu duit aya. Kok bungkus ya? Nanyakeun we Surabi. Di tadi ge cilok. Aing mau amaruli mah tuh ngos tuh. Mahore ka nungkul. Ieu naon deui?
Mang ke dagoan mang. Nu kieu mah lain ku ngomong. Kumaha? Ieu ke carana ieu. Mana atuh deui teh? Ieu. Mat beli cilok. Astagfirullah. Aduh. Aduh. Jangan yuk. Iya mah jangan lu biasa. Iya mah jangan. Cilok kebeletuk. Meni lewasin kuling. Nah, Gue cilok di kotok.